Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus reng-rengan pimpinan cabang Garut Muhammadiyah Garut Kota nu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, urang sadayana masih dipilih ku Nu Maha Agung, masih dipaparin kasehatan, kakiatan kange ngalangkahkeun sampean urang sadayana ka ieu maqam dina raraga thalabul ilmi, dina raraga silaturahim, dina raraga ningkatkeun pangaweruh. Taya sanes mudah-mudahan kampelna urang di ieu maqam kangge curahan magfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'in. Insyaallah dugi ka urang selaku umatna anu satekah pola sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ngalaksanakeun aturan Allah jeung Rasulna, ngalaksanakeun katang-utosan Allah sareng Rasulna dina zaman sudah kurang kondusif ya, dina zaman yang senantiasa perubahannya begitu cepat. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat rahimakumullah, sate acan dikawitan sana sarada bari tapi teu acan hasem gitu. Nyanggakeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Bapak ibu rahimakumullah, ayeuna urang aya dina penghujung sasih Syawal kaping 23, aya dina akhir sasih Sya'ban, sasih Syawal. Allah masih ngalungsurkeun, Allah masih nyaah ka makhlukna umat Muhammad aya kakaren Syawal nyaeta bonus ti Allah, kanyaati Allah anu didugikeun ku Rasulna anu disebat puasa nyawalan. Rengse sadayana alhamdulillah. Jang nyawalan teu? Nyawalan. Upami ku urang ditafakuran sate acan lebat ima naon obrolan heula, upami ku urang ditafakuran teu kabayang kudu puasa
satahun campleng, kedah saum satahun campleng. Tapi Allah nyaah kanu saum, Allah karunya kanu saum dina sasi Ramadan. Allah maparin door prize ya kanu saum dina sasi Ramadan ku cara nyawalan. Upami ninggal kana kaul ulama nyawalan ieu tawisna saum urang ditampi ku Allah, Pak. Niat nikmat teu saum jang nikmat. Nyawalan ge nikmat bukan aja. Jalaran kitu imang ngemutan ka diri simkuring sareng kasadayana masih kene aya lolongkrang kange ngaraih kautamaan saum Syawal. Man shoma ramadhana thumma atba'a sittan min Syawal fa ka'annama shama dahra. Hoyong kenging pahala saum satahun teh sanes gampang. Sasasi wae geus ngalenghoy kan urang mah. Soca ririakan ngawitan mah. Masih punya tradisi anu sae diteraskeun ku sitan min Syawal. Di mana sitan min Syawal berarti aya dina sasi Syawal. Naon wae dina si Syawal teh anu dicontohkeun ku Rasul. Sasi Syawal disebut sasi naon wae. Ari sejarah logika bahasa mah Syawal itu Syawalat, Syawawil. Ai irtifa'u ihda kiftaihi wa syala al-haqibata ay rafa'aha. Syawal ieu ningkatkeun amal kasayan tapi sebenarnya melempem kan gitu. Larasa melempem. Witir geus mulai hilap, salat ungi geus ngawitan berkurang, sodakoh komo kan gitu. Anu jelas mah marema tuang kan gitu. Para bapak berhimpunullah karaos ayeuna seur uleman kan baik walimatus safar atanapi walimatul urus kan gitu. Baik syukuran anu bade angkat ke Arab atanapi syukuran anu bade angkat nikah kan gitu. Naon margina kumargi aya anu ngadu pamandangan nikah dina sasi Syawal ieu sunnah, Pak. Awas lain nikah deui nya mangga deui bener. Antara nikah jeung nikah deui benten. Hadisna sahih riwayat Al-Bukhari subingna Siti Aisyah radhiyallahu anha nyebatkeun tuzawwijuni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Syawal. Siti Aisyah radhiyallahu anha nguningakeun Rasulullah nikah kasim kuring teh dina sasi Syawal. Makana dina mayunan sasi Syawal ulah heran di mana uleman teu kaladosan. Aya nu 4, aya nu 3 nya. Ieu mah dongeng sakedik sim kuring mah kantos ka uleman ku seueurna uleman lebat ka uleman ka keluarga pameget teu kenal ka keluarga istri teu kenal ari amplop geus diasupkeun kan gitu. Dahar entong dahar kan gitu. Kalau makan haram, Pak, awas. Upami orang tuang haram karena kita tidak termasuk yang diundang.
Kau mau bari jeung nyumputkeun kana kantong mah wah. Ya akhirnya kaditu kadieu teu nu kenal ya keluar saja sudah. Ninggal deui kana mobil di mana ondangan oh di anu bari salah asup kan gitu. Ya kan terus berangkat dari mulai sebelum duhur sampai sore Pak. Itu. Nah, sasi Syawal oge disebatkeun ku Allah al-hajju asyhurum ma'lumah. Syawal ieu disebat nyaeta al-miqat az-zamani anu patula patali sareng ibadah haji disebut miqat zamani. Menurut para ulama al-hajju asyhurum ma'lumat itu adalah sasi Syawal, sasi Dzulqa'dah sareng sasi Dzulhijjah atau bulan haji rayagung. Maksudna sasi Syawal lebat kana kategori ibadah haji, maksudna sasi Syawal lebat kana sasi haji nyaeta sing saha jalmi anu umroh ya. Ya. Anu umroh dina sasi Syawal itu tos karungkup ku musim haji. Janten jalmi anu angkat ka Mekah dina sasi Syawal ngalaksanakeun umroh henteu uih deui umrohna tiasa diange umroh kangge haji anu disebat haji tamattu. Haroyong haji hoyong tarik hoyong nama dalaptar acan keun tina hoyong heula kan gitu. Tina hoyong ikhtiar dari dua aspek ngadoa ka Allah jeung kokoreh milarian dunyana. Kumari kitu para bapak para hadirin rahimakumullah. Insyaallah anu bade disanggakeun ayeuna ari syukuran walimatul urus mah diomongeun kan. Urang syukuran walimatu sapar. Ibadah haji adalah napak tilas. Napak tilas. Napak tilas hamba Allah, makhluk Allah anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ritual, perjalanan ibadah, perjalanan mayunan dodoja jeung cobaan ti Allah Subhanahu wa taala anu dikenal namina Ibrahim. Jak teu sakedik urang gaduh rekan gaduh tatangi anu ngangge nami Ibrahim. Ibrahim dikenal dina sejarah rama Azar gaduh rama namina Tarikh. Ibrahim ngagaduhan ibu. Sana nama ibu Nabi Ibrahim Pak. Jangan anu apal jang, bonus jang. Bonus sawal ya. Siksaha namina ibuna Nabi Ibrahim alaihissalam. 50.000 coring hak. 100.000 juringan. 150.000 tapi teu kayak muka tina Google jang ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal gagaduhan rama namina
Azar. Walaupun ada para ulama yang mengatakan bahwa Azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim. Karena dengan alasan bahwa ayah seorang nabi nggak mungkin ahli neraka. Ngageduhan ibu namanya Abyuna binti Afriyam. Abyuna binti Afriyam. Sajang namanya ya nggak dibejaan jadi jangan. Upami ninggal kana kitab Al-Munjid fil Lughah wal Alam, Nabi Ibrahim nampi wahyu di daerah Irak Selatan. Lahirna di mana? Lahirna Nabi Ibrahim alaihissalam menurut kitab Ghurarut Tibyan Malam Yusamma fil Quran karangan Syekh Badruddin bin Muhammad di Ahwaz. Di Ahwaz. Ahwaz itu paling mana? Paling kidul Cikarokrok. Garut Cikarokrok. Ayeuna Ahwaz itu sebuah daerah anu aya di Iran Selatan. Sebuah mantiqah di Iran Selatan. Menurut kitab Ghurarut Tibyan bahwa Nabi Ibrahim narima wahyu, nampi wahyu ti Allah itu di kisaran tahun 1801 acan Masehi. Sabana nampi wahyu Rasulullah menuju ke Kanaan. Kanaan di mana? Di Palestina. Didinya Nabi Ibrahim nikah hiji istri, namina Nabi istri Nabi Ibrahim pertama saya ibu Siti Sarah. Usia sudah mulai bertambah. Padahal Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kan Gusti paparin abdi putra anu soleh. Moal gaduh putra lamun teu nikah. Nikah hiji istri namina Sarah. Di usia 80 tahun langkung teu acan gaduh putra wae. Anu istri bijakang milarian deui we kan gitu. Milarian deui. Atos digitukeun Pak ku bojo. Kan? Teu kabayang alam kieu mah Pak. Tong dibayang-bayang teu kabayang. Malahan lamun bojo nyebatkeun kitu aya masalah kan gitu. Ayeuna mah nikah deui hiji istri namina Hajar. Hajar al-Misriyah dina kita disebutkeun anyana keturunan Mesir. Di usia 88 tahun 88 tahun ya. Ngagaduhan putra namina Ismail. Ini perjalanan ritual Pak, hamba Allah anu pika cinta Pak. Sabada gaduh putra ti Siti Hajar al-Misriyah manusiawi jeung merenah anu sepuh mulai gelisah. Akhirna cintana Nabi Ibrahim ka putrana Ismail diuji jeung dicoba ku Allah. Didoja nah leuwih mika cinta ka Allah, nah leuwih mika cinta ka putra anu dipika deudeuh jeung dipika nyaah.
Allah miwarang ka Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pamajikan anjeun jeung budak anjeun anu namina Ismail teuneun di hiji lembah anu teu aya tatangkalan, anu teu aya kahirupan tandus. Menurut para ahli sejarah nalika Ismail usia 2 tahun Pak, keur naon cek bahasa urang mah keur lulucuna keur subhanallah Pak. Cik lamun urang kumaha Pak? Teuneun entong teuneun laksanakeun kan berat Pak. Melaksanakan aturan Allah itu bukan hal yang gampang. Nabi Ibrahim diuji ku Allah. Akhirna Allah ngadawuh dina surat Al-Hajj, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Inda baitikal muharram. Janten di hiji lembah di kota Mekah aya hiji apa Baitullah namina Ka'bah. Anu mana ieu Ka'bah ieu Pak? Menurut ahli sejarah ada yang mengatakan dibangun oleh Bani Jurhum. Aya nu nyebatkeun deui anu ngabangun Bani Amalikah, manusia purba. Aya nu nyebatkeun deui Ka'bah ieu dibangun oleh malaikat. Janten sateu acan aya parentah ibadah haji, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Sebagian mufassirun nyebatkeun bahwa Ka'bah Baitullah itu diciptakan didamel ku para malaikat, diange tawafna para malaikat. Satu acan Allah nyiptakeun makhluk namina manusia, namina al-insu. Tatkala nalika Ka'bah ia diange tawaf oleh manusia, menurut para ulama ngalih tawafna para malaikat di Baitul Ma'mur. Mana Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur teh nyaeta langit anu paling caket ka alam dunia. Kan langit aya 7 lapis. Ka hiji, ka 2, ka 3, ka 4, ka 5, ka 6, ka 7. Berarti langit lapis ka hiji ayeuna diange tawafna para malaikat, sabada Ka'bah Baitullah diange tawaf ku makhluk namina manusia. Nabi Ibrahim angkat sang Nabi Ismail ka kota Mekah. Di dinya teu acan aya kahirupan, Pak. Teu acan aya kahirupan. Anu aya naon? Binatang buas. Anu aya naon? Hamparan padang pasir dan gunung batu Pak. Kan di Mekah kan aya Jabal Gubes, aya Jabal Umar kan gitu. Coba dibayangkan ku urang Pak. Ngaladosan parentah Allah, ngalaksanakeun parentah Allah, kadahnya anak murang kali jeung bojo ti Palestina. Mungkin sekarang di kisarannya sanes di Baitul Maqdis tapi di Hebron. Hebron itu bahasa Ibrani, bahasa Arabna Al-Khalil. Al-Khalil. Khalilullah, kakasih Allah. Dicana Pak ka Mekah. Hiji lembah anu hara-haraeun. Entong boro-boro tuangeun cai wae teu aya. Tatangkalan ge teu aya inda baitikal muharram. Tapi ieu parentah Allah, ieu katangtosan ti Allah, yakin Nabi Ibrahim alaihissalam, yakin bojo Nabi Ibrahim, Allah mau ngabinasakeun makhlukna. Janten anu ngajadekeun budu apa?
buruk gizi itu lain Allah, Pak. Manusia itu sendiri sebagai pengelola state negara tidak bijak kan gitu. Tapi anu jadi masalah pejabat UKR rakyat encan sejahtera masih hidup menampilkan hidup glamor, Pak. Sabah dah disimpan di dinya tega moal Nabi Ibrahim, Pak, moal, Pak, tapi perintah Allah bojo kersa moal teuing-teuingeun kan gitu. Makanya dalam riwayat nalika Nabi Ibrahim bade ngantunkeun bojona nyimpen di dinya, Siti Hajar hanya menanyakan satu, wahai suamiku, bahwa aku ditaruh di sini kehendakmu atau perintah Allah. Hanya itu, Pak, pertanyaan. Tatkala ini perintah Allah, tatkala ini katangtosan Allah, mangga anjeun uih deui ka Palestina, wios abdi di dieu dua anjeun budak tilu jeung Allah Subhanahu wa taala. Coba teu kabayang, Pak, ku urang. Secara manusiawi Nabi Ibrahim menolak, tapi tatkala itu adalah perintah Allah, maka li mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Itu Al-Qur'an nyebatkan gitu. Urang makan pipilih, Pak. Akhirna Nabi Ibrahim nyebatkan ieu perintah Allah. Nah, bojona Siti Hajar tenang, Pak, narika perintah Allah, mangga anjeun muli deui ka Palestina. Janten Nabi Ibrahim nyimpen bojo jeung puterana nalika Ismail usia 2 tahun. Akhirnya Nabi Ibrahim mulai deui ka Palestina, Pak, ka Kanaan, daerah Kanaan. Namanya menurut para ahli sejarah di usia 112 tahun gaduh putra ti Siti Sarah namina Ishak. Gaduh bojo 2, putra 2, cekap henteu? Han, jang. Pamaga cekap teu? Sing tarik nyebat henteu teh. Alhamdulillah. Ada ujang hiji ge encan, yang 2. Nabi Ibrahim ngagaduhan kahoyong putra anu neraskeun jejak langkah perjuangan, Pak. Nabi Ibrahim salamet tina ujian nalika miwarang putra jeung bojon disimpen di Mekah, laksana, Pak. Alhamdulillah ngalaksanakeun aturan Allah. Mulih deui ka Palestina menurut ahli sejarah duka izin tinu sepuh duka henteu, Pak, gitu. Nikah deui sareng istri lokal ayeuna. Istri lokal. Nu kadua mati Mesir, anu katilu mah nyaeta istrina teh memang sebagian ulah ahli sejarah bojona mung 2 kan nyebutkeun. Di mana 2 berarti putrana 2. Tapi sebagian ulah nyebatkeun istri Nabi Ibrahim itu 3, anu katilu nyaeta Qanturah binti Yaktun al-Kan'aniyah, berarti penduduk lokal. Ti Qanturah binti Yaktun al-Kan'aniyah dianugerahi 4 putra, Pak. Namina Madin, Kisan, Luton sareng Madain. Jantan Nabi Ibrahim ngagaduhan menurut Syekh Badruddin bin Muhammad itu ngagaduhan 3 bojo dalap genep putra. Keur urang mah cekap hiji bojo 20 putra. Naon itu Rasulullah kan itu? Rasulullah nyebatkeun tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Lalu nyebatkeun tazawwaju pek aranjeun gerak karawin
Ngan di mana anjeun erek kawin milih naon anu renei, naon margina fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, sabab kuring so Rasulullah adalah generasi kaum umat anu paling seueur engke di akhir kiamat. Ayeuna umat Rasulullah di ayeuna Pak sudah di kisaran 7,8 miliar Pak. Nah muncullah hari orang mah tahdidun nasal, pembatasan dan sebagainya. Jantan para bapak berkumullah, Nabi Ibrahim di Palestina sareng bojo anu kahiji anu katilu. Allah ngadawu dina surat Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Surat Saffat ayat 194. Falamma balagha ma'ahu sa'ya ieu disebatkeun menurut para mufassirun anu nyebatkeun sinul bulughah anu nyebatkeun usia balig anu nyebatkeun usia 13 tahun Pak. Di mana usia 13 tahun berarti Nabi Ibrahim angkat deui ka Mekah setelah berpisah 11 aya keneh moal pamajikan budak geus sagede kumaha di Mekah teh kumaha kahirupanana kan gitu. 13 tahun Pak. 11 tahun. Mekah anu gersang, Mekah anu tidak ada kehidupan manusia, di sana proses ujian jeung cobaan istri Nabi Ibrahim alaihissalam anu disebat Siti Hajar beserta Ismail menghadapi kerasnya kehidupan Pak. Bagaimana seorang ibu yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal capek, tidak pernah memikirkan dirinya demi masa depan anaknya Pak. Satu hari, 2 hari tinggal di Mekah, 4 hari, 5 hari bekal masih ada, air dan minuman juga ada. Namun dengan waktu makanan sudah mulai habis, minuman sudah mulai tidak tersisa. Ismail seorang bayi menangis kelaparan dan kehausan. Can aya Alfamart, can aya Indomaret, apa artinya uang? Apa artinya emas? Apa artinya barang berharga? Tatkala makanan tidak ada sebagai barter, muncullah istilahnya apa? Sofa marwah tempat sa'i kan gitu. Nabi Ibrahim ditaruh di depan Ka'bah dalam satu aspek ingin mencari minuman, ingin mencari ada orang kafilah yang lewat dari Yaman menuju Syam, atau ingin mencari siapapun. Tapi dalam aspek lain tidak kuat membawa anak. Akhirnya dipahpekeun ka saha? Dipahpekeun ka Allah, ditaruh di depan Ka'bah. Dengan penuh rasa takut karena takut datang binatang buas yang memangsanya Pak. Coba seorang ibu seperti itu Pak. Beliau sudah tidak memikirkan kepedihan, tidak memikirkan lelahnya untuk memenuhi hajat anaknya Pak. Ismail menangis, Siti Hajar lari ke Bukit Sofa, melihat dari Bukit Sofa
Mungkin naik lebih tinggi lagi ke Jabal Qubais. Tidak ada bayangan kafilah yang lewat. Turun lagi, naik lagi ke Bukit Sofa, sampai bolak-balik 7 kali, Pak. Sambil memandang, memperhatikan Ismail takut dimangsa oleh binatang buas. Itu ujian Allah. Harapan sudah mulai berkurang, tapi tetap yakin Allah tidak akan membinasakan umatnya. Tatkala setelah 7 bolak-balik di Safa Marwah, merebai keluar cai tina sampean Ismail, Pak. Akhirnya cai anu keluar tina padang pasir itu di kumpul-kumpul, zumi. Kan? Zumi itu namanya kumpul-kumpul. Dan sampai saat ini air Zam-Zam salah satu mukjizat yang kita rasakan, Pak. Perjalanan Safa Marwah menjadi ritual, menjadi salah satu rukun ibadah haji. Itu hamba Allah yang melakukan. Perjalanan hamba Allah anu bika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Nalika Nabi Ibrahim sumbing ke Mekah, Pak, ternyata di Mekah sudah ada komunitas, ada orang yang tadinya tidak ada. Jadi ternyata Siti Hajar tatkala keluar Zam-Zam, burung-burung pemangsa bangkai sudah mulai berputar-putar di atas lembah kota Mekah. Orang-orang sekitar Mekah mulai melihat ada apa di Baitullah, sehingga ada binatang burung yang berputar-putar. Pasti ini ada air. Makanya orang-orang yang jauh dari kota Mekah datang ke kota Mekah dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di Mekah. Jadi juragan Mekah itu Siti Hajar. Tapi semua dengan perjuangan, Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim tatkala datang ke Mekah, itu manusia sudah banyak. Orang-orang sudah banyak yang tinggal di kota Mekah. Nama Mekah, Pak, tanahnya udah kota dolar, Pak. Yang menguasai kota Mekah sekarang itu adalah konglomerat dan emir-emir, Pak. Para bapak, para ilmuullah, Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah bingung, di mana istriku, apakah masih ada? Di mana anakku, apakah masih ada? Akhirnya bertanya kepada orang yang ada di sana, wahai arojul, wahai pemuda, wahai bapak, mungkin bapak mengenal ayah hiji istri namina anu gaduh putra namina anu manoy uninga. Oh, cenah bapak, jalma eta mah sadayana ge uninga, anjeunna anu ngagaduhan tempat ieu. Abdi sadaya calik di kota ieu teh atas widi di anjeunna. Ari bapak saha abdi teh Ibrahim ti Palestina, tiasa dijajab, Pak. Kabayang sonona bojo, kabayang sonona putra, tepang sareng rama sabada 11 tahun pasah, Pak. Urang mah kakara tugas sabulan wae geus gutak-itak geus teu kuat, Pak. Akhirna Nabi Ibrahim berbahagia tepang sareng bojo jeung putra. Tapi bahagiana tepang sareng putra sareng bojo itu adalah awal dari cobaan yang lebih dahsyat di Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam diuji, dicoba oleh Allah untuk menyimpan dan menempatkan anak sareng bojona di kota Mekah. It okay, nggak ada masalah. Lulus Nabi Ibrahim alaihissalam, bojona lulus. Tapi Allah ingin mencoba. Nah masih kene mika cinta ka kami, nah masih kene cinta ka kami. Saur Allah atau Nabi, aina cinta na terbagi dua, jeung putra
anu sudah sekian lama tidak bertemu. Akhirnya Nabi Ibrahim diparentah ku Allah, Ibrahim lamun bener anjeun nyaah ka kami, nyaah ka Allah, nyika cinta ka Allah, pencit budak anjeun. Kan gitu Pak. Ngahulang deh mal Pak. Orang ngahulang Pak. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ya bunayya he anaki Ismail, anni ara fil manami, tadi peuting kuring ngade ngapa? Ngimpi. Anni azbahuka, impian kuring teh naon? Mencit anjeun. Hei Ismail, kuring bapak tadi peuting menang parentah ti Allah. Parentah Allah menang wahyu naon? Kudu mencit hidup. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dina kitab tafsir At-Tabari, fa innal anbiya'a ya'ti 'alaihimul wahyu minallahi ta'ala ayqadan wa ruquda. Fa inna a'yana al-rusuli tanamu wa qulubuhum tastayqidu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nyebatkeun saestuna para nabi, para rasul kasumpinganana wahyu teh baik dina kaayaan kulem atanapi dina kaayaan gugah. Fa innal anbiya war rusul, saestuna para nabi jeung para rasul anu kulem teh socana manahna mah nyaring. Ari urang mah socana kulem manahna tibra kan gitu Pak. Itu para rasul mah gitu Pak. Jadi para rasul mah, para nabi mah socana kulem manah jeung emutanana nyaring. Maka di antara proses penerimaan wahyu nuju kayaan bobo. Ngimpina para rasul wahyu, ngimpina para rasul parentah Allah. Maka nalika nyebatkeun ya bunayya inni ara fil manami, wahai anaking kuring menang parentah ti Allah nalika kuring keur sare anni adzbahuka, supaya kuring mencit ka anjeun. Cik Pak mun kitu kumaha ayeuna Pak? Eta mah Pak. Didenge teuing nu kitu mah kan gitu. Komo kudu mencit abdi keheulaanan kan gitu. Tapi ujian Allah Pak. Saur Allah dina eta surat, "Fandur madza tara." Cik menurut pandangan hidup kumaha bapak ayeuna? Bapak diparentah ku Allah, bapak diinstruksikan ku Allah supaya mencit hidup. Anjen sebagai objek, anjen sebagai korban, cik kumaha pandangan hidup. Lamun urang kumaha Pak? Diturut teuing nu kitu mah. Kayak dilaporkan ka Kapolsek ku abdi kan. Coba. Makanya di ayat pertama, Rabbi habli minas salihin. Hoyong ngadu putra soleh? Geus saroleh. Kan? Geus saroleh. Para bapak parigumullah walaran putra anu soleh, ya abati fa'al, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anu kahiji ke para toskeun mangkade urang di mana ngimpi Pak, hati-hati Pak. Ngimpi urang mah ngimpina ngimpi teh bunga tidur. Ngan ngimpi sok nyata Pak. Di mana ngimpi di Pasian Artos ku Ustaz Dede 100 juta sok aya tara? Tapi sapunten di mana ngimpi mecer jemlong. Jemlong. Culang cileung si bungsu dipindahkeun daerah teh. Mah, Umi, ieu si bungsu ye ngompol. Keun tong ribut cenah. Iya ngompol kan gitu.
Oke orang bersihan. Nah cenah Kang si bungsu teh ngompol teh bau jengkol eta. Itulah. Dan menurut penelitian ngimpi itu Pak bisa dibuat Pak. Ngimpi itu bisa dibuat. Coba ibu hoyong naik haji, hoyong. Dalam mimpi bisa Bu. Menurut ahli mimpi itu bisa dibuat. Ibu unggal dinten dari mulai emutan, cariosan, sagala rupi haji besok. Itu bisa mimpi haji. Malahan ada sebuah penelitian uji coba, dia ingin mimpi minum Pak, ingin mimpi minum. Senantiasa setiap hari yang diucapkan minum dan dia menyiapkan diri kerhaus minum ya Pak. Sampai datang mimpi bahwa dia dalam mimpinya minum. Hudang bagi haus kan begitu. Sabab ngimpi. Itu seperti itu Pak. Orang seorang muslim nalika mimpi sae alhamdulillah. Di mana ngimpi awon fasta'id billah. Orang lain di mana ngimpi teh buru-buru neangan ka ajengan abdi teh ngimpi anu mal maksudna. Ka umur kan Nabi Yusuf teh naon Pak kan gitu kan Nabi ini apa arasab baqaratin simanin kan yaquluhunna sab'un ijafun kan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Para ulama maksudnya menyebutkan ar-rasikhuna fil ilmi itu menyebutkan para anbiya, menyebutkan ulama juga bisa menakwil mimpi. Sok tiasa Pak. Ayeuna saha di dia anu bade dijantankeun penakwil mimpi. Tinggal di-share di grup kan gitu. Bilih aya nu ngimpen hoyong hatosna nepangan atanapi konsultasi sareng Ustad anu kan gitu. Biaya konsultasi sajam bersabaraha kan gitu Pak. Para bapak para rahimahumullah, akhirnya sabada nyebatkan puterana, ya abatif'al, ya abatif'al. Wahai pun bapak apa alaksanakeun itu perintah Allah. Itu wahyu ti Allah, mangga pada iraha pada di mana abdi senantiasa siap. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah atas izin Allah bapak ngalaksanakeun perintah Allah mencit abdi bari sabar karena ieu cobaan jeung perintah Allah Pak. Saya waktusna teh can atosnya res serius Pak Haji 6:30 Bu siapna jam 7 ada tadi ngawitan ya sim kuring masalah daripada dilungsurkeun kan mending lungsur nyarira kan gitu. Dukeun ka sabu 7 laras Ustaz Ramdan 6:30 alhamdulillah. Naon curiga teh nyebat jam 7 lalaunan kan. Para bapak parakumullah mulai singkat cerita terjadilah proses penyembelihan Pak. Bukti Nabi Ismail sabar, bukti Nabi Ismail siap ngalaksanakeun perintah Allah, sanaos dirina jadi korban. Dina kitab Sofatut Tafasir karangan As-Sabuni nyebatkeun nalika Nabi Ismail bade dipencit naroseula jang saencan dipencit ku bapa ujang bilih aya kahayang cik ka bapa bejakeun coba Pak satanya dipencit naon kahayang Ismail nalika dipencit bapa sateu acan bapa mencit abdi itu dicana ka daerah Mina Pak daerah Mina agar orang tidak tahu di sanalah proses jumrah ula usta aqabah. Nalika bade dipencit singkat cerita Nabi Ismail nyungkeun
pamunut Bapak satu acan mencit abdi anu kahiji abdi nyungkeun ka Bapak seuketan pesona seuketan bedogna supados engal Bapak mencit abdi teu karaos teuing nyerina anu kahiji Pak lain menta baby band kan gitu lain menta putri lain Pak. Anu kadua Nabi Ismail nyebatkeun Bapa sate acan Bapa mencit abdi pesona diseuketan supados teu nyeri teuing ka abdi anu kadua talian sing tarik panang sampean jeung suku abdi sieun nalika dipencit ku Bapa abdi ojeh-ojehan abdi ngaronta abdi alim nganyeri ka Bapa najong ka Bapa anu katilu punten Bapa nalika Bapa bade mencit abdi kaluhurkeun sing-singkeun acuk Bapa bilih acuk Bapa kagetihan ku abdi nalika Bapa uih ka bumi emak naroskeun getih naon eta getih abdi sedih ke emak anu kaopat Bapa dugikeun ka emak punten salami abdi diroro ku emak seueur kakhilafan jeung kaalpaan hapuntenna anu kalima di mana Bapak sapuk sareng abdi acuk abdi anu pinuh ku getih disumputkeun ku Bapak di mana emak naroskeun wae mana Ismail upami Bapak teu kaabotan pasihkeun acuk abdi anu pinuh ku getih mudah-mudahan acuk abdi tiasa ngirangan kana rinduna emak ka abdi coba Pak akhirnya Nabi Ibrahim nyebatkeun ni'mal abdu ya bunayya fi amrillah anaking anjeun ternyata hiji hamba Allah anu paling sae dina ngalaksanakeun aturan Allah jeung Rasul aturan Allah sok ngagoler dina pingping Pak menurut tafsir suatu tafsir Ibrahim Allah Pak jadi lain sagur kakak enggak Allah ieu peso anu punang nyeuketan teh digeresel terus ditekan-tekan kana ganggerong Ismail alaihissalam qadarullah Pak tapi henteu ari urang makan setengah-setengah we kan gitu ieu mah henteu Pak Allah disebutkeun dirinya akhirna nada munadin minas sama aya anu ngagorowok di langit heup Ibrahim qad saddaqta anjeun geus ngalaksanakeun parentah kami anjeun teu ngaheureukeun karentah kami anjeun leuwih mika cinta ka kami anjeun teu ngabagi cinta kami jeung ka budak anjeun heup wa fadainahu bidzibhin adzim ku kami diganti dikirim domba para mufasir nyebatkeun domba ti surga bayda bodas ngeplak tanduk ranggai kata seperti itu jadi para bapak teu kabayang lamun Nabi Ibrahim jadi mencit Nabi Ismail urang ngalaksanakeun aturan Allah setiap tahun kudu mencit budak Pak tidak mustahil makanya di orang-orang Yunani Romawi itu ada istilah mempersembahkan kepada dewa kan gitu anu disembah ka dewa dipasikeun ka dewa teh naon dikurbankeun teh lain nu jore-jore Pak istri anu geulis lalaki anu kasep nu laki mah kapake kan gitu geus kolot lihat kan itu syukurna urang ka Allah syukurna urang kana aturan Allah jeung Rasulna makana ulah lebar nalika urang dipapadeun rezeki mencit domba kan kumari kitu para bapak mullah dina sahih sawal ieu mangga urang tingkatkeun ibadah urang ronjatkeun taqarrub urang ka Allah buktos saum urang ditampi ku Allah ku cara ngarengsekeun saum Syawal ku cara urang naon ngalaksanakeun dina sasi Zulhijjah di mana urang dipasihan penyebaran rezeki nyaeta ngalaksanakeun kurban da atos kamari cenah sudah tahun kemarin biarkan berlalu di mana urang gaduh rezeki setiap saat kamari mah udah sapi ku tujuhan sugan aya nama 20 sapi ku sorangan
nangkar ka seuri Bu. Ya Allah, Rasulullah mah 100 onta ku nyarira Pak. Rasulullah itu nalika motong hadyu dina haji wada pada tahun 10 Hijriah bertepatan dengan tahun 629, maaf 31, 629 itu adalah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Haji diperintahkan pada tahun 6 Hijriah. Jadi eksekusi ibadah haji itu 4 tahun setelah kewajiban. Sok niat Gusti, tahun kamari abdi doma kurban teh, tahun ayeuna mah hayang sapi kan gitu. Insya Allah. Nambet si kanu ngaruleng sasapi mah biasa ku tujuhan ku saurang mah. Kumari kitu mangga urang ronjatkeun, urang tingkatkeun, buktoskeun rehna ngalaksanakeun parentah Allah teh nikmat. Buktoskeun ngalaksanakeun parentah Allah teh kareueut. Buktoskeun ngalaksanakeun parentah Allah teh amis. Itu buktos katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Teh nu manaroskeun da waktos seep insyaallah mudah-mudahan naon dikapayunkeun ageng manfaat sareng paedahna khususna kangge diri sim kuring umumna kangge urang sadayana di mana leres mung ti Allah sumpingna. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.